makos inget ayah hiji awewe orang Tangerang teh anu ka Mekah zaman Syekh Nawawi kontakan sekeduk di Mekah ka Madinah perjalanan manehanana kena garo ngan di dieuna ye di dieuna bebedana ka Syekh Nawawi sanggeus da bebeja ka Syekh Nawawi beus naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam yahtalim qattu mutlaqan abada Matasa Abbas lan bimada zaman min hudawa bufalat tahrobama wa qatu babatun abadan bijis wirasan teta bae terus wirikeun eta cak cenah teh jata malain wiridan naon abi ditungtun apa nah hadil qasa isupah pada takut aminan min sarinari wasuraqi mamin mihani hayatah hadil qasa isu ieu khususiatna ieu koso isut lalu gitu fahfadha jaga gomane engke badeh bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min surakin jeung tina pamalingan ayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus eureun nyana kieu beuting horenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun. Nah, onta berangkat teu nyahoeun pan boga anu tukang onta nama ieu turun apa henteu. Nah, barang gadi jade atuh sorangan. Masyaallah, urang Tangerang. Tah anu boga pesantren di Kali Pasir teh saha? Kali Pasir tah Ibu Robi. Nah eta, aju ceurik ada sorangan wae. Sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Syekh Nawawi. Hadiahan punya Syekh Nawawi. Masya Allah. Cak Syekh Nawawi baca lam ya talim bae cenah geus ulah hese-hese. Dibaca bae udah lam ya talim kau tuh mutlaqon abada bari ceurik we sorangan atuh. Terus bae baca lam ya talim kau tuh mutlaqon. Jol teh pamalingan. Jeh. Cak cenah teh lain ngeunaheun maling. Ya pamalingan teh. Cek orang main siapa ini barang di dulu beren banget benek Indonesia. Nah ditanya mana barang dan lain pamaling atuh garong Arab. Sabisa-bisa nyana ngomong mencara kurang memboro-boro nanaon ieu barang ge tinggalin. Kita dibawa ka ditu kula naik sekedup aju kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat. Itu cek garong teh. Oh jadi barang-barang loba banyak. Katir. Di urang mah kasir teh buntut kasir. Coba loba disusul ku garong kapanggih lah orang Arab mana onta nu kesekian iya lihat ternyata Masya Allah itu tukang ontana kaget sehingga saya kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab cekel ku jara ontana kedengan bawa ku nyana ka eta ka Ibu Ropiah nah ditaekeun kadinya dianterkeun ka ditu datang ka ditu wah bareng ka ditu disalametkeun aku mah pamalingan disalamatkeun aku pamalingan mantap kurang lamun aya pamalingan ieu penyelamat ya atuh batak Ibu Ropiah teh ngomong mah eta manjur jasa lam ya talim qatut lam ya talim qatut teh manjur jasa masyaallah teh Syekh Nawawi mantap kurang ge di batalar eta ya talim qatut mutlaqon abada matasa abatan bi mana zamani Kanjeng Nabi mah tara naon penciciren balik terus tadi itu naon sebut tetalar kan aing ge poho teta gara-gara kula inget ke almarhumah ibu masyaallah teh ibu bari ngayun-ngayun kula jadi talarna teh eta tikeur ngayun-ngayun mantak lain lalagan teh ibu teh berkah jasa ka hati nya nama bisa macem-macem lagam nagalam ya talim qatu mutlaqon abada wa mada jangan tilok datang kamis kula hes jadi detalar teh ibu bisa aja saya teh ibu aduh eta kabelah dia eta ya talim qatu mutlaqon abada wasokos gitu ya Nabi matara Minten ciciren bare Kanjeng Nabi matara itara sok ngoptina salamina mangsa tah eta inu dawabu palam daraba ma waqat
satu hewan bari ratina tah terus gitu eta ingat ai keur diayun-ayun dengan eta tadi tilokangin serepes itu talar geus eta gaguari manjur tapi kula teh talar ge haju manjur siapa aing hina eta ieu dongeng ibu rupiah seperti kos gitu ilham ya talim teh ya hadil khoso isufah fazhatakun aminan min syarrin nari wa surratin wa min mihani jadi aman tina seuneu moal kebakaran aman tina pamalingan bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan nah di wirida sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 antupan hudang subuhna kieu cenah mun jam 7 geus sia mah ulah wiridan geus ulah wiridan model sia mah geus kos itu mah nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teh izin-izin tah inget ka dongeng di Imam Hanafi teh jelema waswas geus waswas teh cager-cager bebeja ka Imam Hanafi mama kula mah ieu waduh usoli teh jadi emang atuh kula asal usoli teh jadi asal usoli teh jadi waswas kumaha ieu carana ulah salat sia mah geus teh Imam Hanafi kos itu kan kakara aing mah cenah jawabanna ulah salat kiai anu mamere cai kiai anu mamere anu kiai wiridan dan sebagainya teh kudu salat sia mah geus beres bae nya ngalamun bae di hareupeun imah kieu lantaran terus jubal nu nanya geus rada sepi nanya deh kiai maksudna kula ulah salat atuh kumaha ieu kula waswas ulah salat teh jadi kula mun salat zuhur asar karakter kitu geus ulah salat sia mah maksudna ulah salat teh sia mah edan pan nu edan mah teh kudu salat cek Nawawi Allah aya Allah ndeulekeun sia make Allah Allahu akbar sia edan bos itu geus teu kudu salat bau nya di edan-edan geus aing kuali mah kan sakali jadi besar kali besi judu edan sakeuna kuari jadi bae wow meweh waktu geus Allahu akbar Allah jago Imam Nusaina Imam Hanafi mah batur teh geus teu kudu mah sia mah edan teu kudu salat selesai geus jawabanna jago saya Nawawi mah saya Imam Hanafi mah eta mah kos kieu aya jelema nanya masalah lu teu dijawab ku Imam Hanafi mah masyaallah karim di Baghdad kuburanna masyaallah kula pernah zarah ka ditu ya Allah ya Rabbi dasat eta teh anu Syekh Nawawi Imam Syafi'i zarah ka dinya teu make kunut menghargai guru sebab Syekh Nawawi manyunahkeun kunut ari Imam Hanafi mah guruna teu henteu datang kadinya tapi asal zarah kadinya naon nu dimaksud sok hasil maksud mantap Syekh Imam Syafi'i zarah kadinya teu make kunut geus kieu menghormati sebab eta Syekh Imam Hanafi mah teu maot nanya anu dijawab nanya aya jelema mama abdi naon kumaha lamun aya jelema kula ieu misalna mandina ieu di kali silem da kuari deuk ngalawudu di jero ieu ngaharep ka mana itu kan itu pertanyaan di hadiran ku jelema oge teh jadi pertanyaan tah ngaharepna ka mana wuduna di jero cai ngaharepna ka mana Bapak Nabi mah babari ulah mikiran ngaharep kiblat atawa naon manengan ge ngaharep ka baju sia bae besi ke baju sia hudang baju eueuh deui utan aton sia eta bisaan Imam Hanafi mah segala mikiran Ka'bah segala naon ge utan aton manengan eta deuleukeun baju sia ya heuh oge Imam Hanafi maksudna karakter ulama baheula tetep di samping mutuskeun masalah tapi bari lalaga humoris kabeh Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki supaya kaharti eta teh anu sok didongengkeun ku urang jelema dijawab baheula hayang korban dalapanan tapi hiji kebo pan ku kiai kabeh ge ditemeunankeun 7 tetep nyana hayang dalapanan bae aing mah pokona yang dalapan namanya anak aing cenah nu orok teu ka bawah bisa sapihan
terus tanya ke kiai anu tetep teh bisa aya deui nu kieu ngajawabna bu lamun hayang dalapan geus bae nu tujuhan tah kumaha hiji meuli deui beli aja satu kambing buat yang satu enggak bisa saya mah cek cenah teh pokoknya ya harus dibolehin dalapan bisa babara kiai datang ke Ki Wahab mah aduh babari ada apa mbak ibu ini saya mau korban terus mau korban cuman 8 orang pengen ini apa nak kebo satu aja bisa apa ya bisa aja kenapa susah dah iki mantep cek nih saya udah tanya-tanya sama kiai yang lain nggak boleh ya kiainya aja itu mah kurang baca kitab jadi boleh mana-mana orang-orangnya ini bapak ibu terus anak iya oh ini yang paling kecil ya yang paling kecil kan nggak bisa naik kebo iya harus ditunjang dia buat naiknya pakai kambing jadi enak ke situ iya cuma buat naik aja iyalah entar saya beli tak kan ngenakeun tak kiai jagonya sata nu sejel mah tadi kambing satu marahnya na tapi barang dibere buat naiknya kan ini bahasa sapihan nggak bisa masa naik sendiri dia oh iya dia pakai kambing itu buat naik aja tapi nggak kehartiin gunyana kan syarat tadi Imam Hanafi lain lalagaan terus ulah mikiran Baitullah ulah mikiran Ka'bah ngaharep ka baju bae ke sia hudang eueuh deui tungtungna masa taranjang sia amankeun awak sorangan kan bisaan eta humoris masyaallah karim nah iyalah ahli Allah teh ya tenang Kangjeng Nabi gitu kan Kangjeng Nabi sahabat dek mawa barang bebe jaga Kangjeng Nabi Tuhan kula tuh coba pang ieukeun bang anaon keur nginjemkeun onta atau bere onta jang muat barang ieu aya anak onta cokot tuh di itu ih Tuhan caknya teh ngahina tanon kabeh gitu apa nih barang lo mamanya anak onta jadi coba cokot bae lana barang dicokotnya gede ontana gede sejarah teh Tuhan mencari sok lalaga abdi bae anak onta je mah gede atuh emang iya anak gajah cekangnya atuh iya anak onta kan geus gede pan lalagaan tapi bener kan kos kitu nya geus seuri mah heueuh cakna Kangjeng Nabi kitu lalagaan sarua. Nah jadi kan henteu kaku nu badak ge tah ieu kiai-kiai anu palinter gajina tapi henteu humoris teu lalagaan eta kos kaditu jelema diputus ku nya embung aing malah senem cekeuna lah itu dari lalagaan mah kos abah tadi dia masyaallah waalaikumsalam enan sia kula ada korban tapi mbena leutik menang teh duh menang cek abah teh masalah tuh kiai-kiai nu saja imah abah mah terang-terangan lain lah can cukup umur can cak nu saja lah ibu kana kos kitu teu naon kebel kene ieu ka bulan haji kan baheula mah sok ditungtun 15 poe kene gitu di 40 poe kene kebel kene ke sia boga bulan haji meuli nu gede abah teh jadi dua pandungtung nama nya kiai atuh babari Allah Masya Allah dan tungtung nampannya lagi atuh rosa neangan duit deh jangan cukup umur nah eta babari apa menang we teu meunangna mbeletik los aing geus bogana kos kitu deuk kuat tuh banyak dicaram-caram wah enggak cukup umur ulah temenan oh aduh teu ngeunaheun dina dilarang lagi aing ngomal babe jadi kadinya nu menang tuh menang bewa kaki dam yatim maletik menang batak mayak bola di dia lu letik nu naon araya kabeh ngan dicirian gua bage cukup umur nu ieu Masya Allah nah etalah bararisaan baheula Kangjeng Nabi tuh Kangjeng Nabi lalagaan jeung Siti Aisyah balap lompat kan manyak Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah nu menang Siti Aisyah uti dituna tapi sekali menang dua kali eleh Kangjeng Nabi pan bungaheun da Siti Aisyah waduh menang lain lalagaan si naon eta lalagaan waris eta garana urang mah teu bisa jeung pamajikan lalagaan kejem urang semua panglima i pamajikan teh deuleu urang teh sieunun nya besi ditembak urang
Saya wayah urang eleh-eleh, wayah urang menang-menang kan ngeunaheun silih. Jangan ngeunaheun urang lamun kos kitu jeung pamajikan teh suatu waktu kan orang minta duit kanyana nginjem duit tilok mayar ieu. Sebenarnya we mah kos kitu ieu disebut tolol, teu disebut tolol rada. Mana radana? Atuh di salaki tapi lamun salaki nyokot hutang. Tapi itu mah di Lampung. Mantap kulawa lamun neuleuh jelema kolot teu muriang teu resep. Jadi pantes kolot batuk pantes. Kolot bengek pantes. Ya, jadi lamun kolot sehat teh teu resep. Eueuh tanda-tanda kakolotan. Jadi jana teu inget ka paeh. Ai kitu mah dibere geri, inget ada ka paeh. Nah masih keneh nyaritakeun seputar kurban. Zaid kurban. Nah kamari pembagian daging-daging nantos. Kurban wajib yani kurban nazar ulah ngadahar kecuali lah ala kadar sahuap dua huap. Bila mun korban sunnah mah menang ngadahar seperti lu korban. Atau setengah lagi masalah setengahna disodakohkeun setengahna dilebok jadi setengah korbanlah setengah masalah eta korban sunnah tapi tetap utama nama bikulliha sanajan sunnah geus ulah hayang aya nu kieu tapi Zaid korban be bungeun nyana kanu nyana nama gas pencet ku sia tapi nyokot tina embe nu sejen hiji atuh sarua jeung teu korban nu nyana dikorbankeun hajunya nana nyokot teh hiji jaloba embe teh aya 20 na geus aing mah tah korban teu hayang aing mah tos siap pencit jang siap kabeh ka ceker-cekerna tapi eta kadeukeun dan eta tah malah leuwih gede aya eta nu kitu tuh sama loba cenah basia eta ya Allah ya Rabb wari dalam rangka pembagian anak kulitna kumaha kulit tuh kan ai di urang mah kulit tadi bermasalah tadi masalah ai di Garut mah pun bermasalah kulit boro-boro kulit anu anyar kulit bedug ge kunya geus diintip bae di Garut mentak loba nu laleungit kulit bedug di Garut mah dipake dorok-dok nah Garut aya aturan lo aya tasaddaku bijilha ayan tafiu bihi kulit embe korban aya bisa disodakokeun be langsung saha anu erek mangga tapi bisa bae dimanfaatkeun kumanehanana keneh di urang mah mun nyaritakeun kulit teh atuh sapira kulit jang naon tapi ulah di Mekah ulah di Timur Tengah di urang kulit teh daerah Bandung Garut Bopohar sebab kulit teh bisa dipakai jaket bisa dipakai jas bisa dipakai tas kebelah dituna bisa digoreng jadi dorok-dok tuh kan mahal
sabungkus gede 20.000 teh. Masya Allah di daharan we kurang orenganan kulit bedug. Atuh teh jauh ieu. Oh masalah. Oh masalah. Geus atuh kuari bae kulit bisa disedekahkeun teh mangga. Atawa di alep manfaat goreng. Alep manfaat kumanehna jadi bedug hejae masalah. Kulit dimangpaatkeun jadi bedug. Menang satahun soek kan teu bisa dipake. Ulah hese-hese cokot. Goreng. Masalah eta teh halal teh. Kita tadi lagi atuh menang mencit ieu. Halal keretan goreng, geus beres di dahar. Budak eta lah gudak cenah duduk katonggongna. Wah. Ieu cenah harus ieu, jerona aya bedugan. Ya Allah. Baheula mah rame bedug teh. Di urang daerah urang aya bedug 3, aya bedug 5, aya bedug 7, aya 12. Barisaan baheula mah. Eta teh aya guruna atuh teu meunang satabeuh-tabeuna. Tinu leutik sagede kieu da tokon gede. Ih urang lamun ngadengekeun bedug baheula ngeunaheun urang. Ngeunaheun urang leutik keneh tah lamun bulan puasa teh peuting sahur ngahudangkeun teh make bedug. Ngahudangkeun teh make bedug. Masyaallah kadedengekeun ting dung dang dung ding dung dang. Ding ding dang dung ding dung dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding maksudna hudang sia. Siapa teu arti sia mah. Teu mal dipake ngahudangkeun sahur. Da eta teh sorana ge jaeu urang masyaallah. Kadedengekeun teu diturunkeun ta kuari. Nabeuh bedug teh nakol bedug. Jumat ge atuh pan di jam 8. Kayaknya nimba deui sia kemenang 10 menit ya eta kadenge ku kabehan pa Jumat tuh engke asal jam 10 we karat bala mah kitu kuari bedugan malah dibidah-bidahkeun kapan bedug teh dibidahkeun ti Kangjeng Nabina ora bedug berarti wali haram sote lamun dua di dia aya teu lain bedug kendang ngaranna eta mah haram tah mah khusus yang make iket tah mah ari sabeula mah udah masalah ada bedug tuh ya teh ieu kulitna disodakohkeun mangga erek di alap mangfaat bege hegae ieu kulit bedug kulit kurba ini masalah tapi lamun kulit dipake bayaran jang nu mencit teu sah nu mencit diupahan ku kulit teu sah sebab lo nu mantak teu sah pake upah kulit emang saha nu boga pan barang geus dikorbankeun maka ditu geus lain miliknya na deui nu Allah nah kuari dipake muruhan anu mencit teu sah sebab nu boga mah geus eta mah lamun endek disodakokeun Allah teh jang sia kulit mah ai bayaranana lah kan encan bayaranana bikin tanduk nah habek anu mencit tah ya jadi encan jadi nama nu mantak encan jadina eueuh nu boga Allah nu bogana dibayar ku kulit anu eueuh nu boga encan lamun memang tadina bicara per potong sabaraha namun yana ngomong kieu mah masalah geus aing nu mencit lah geus aing mah teh hayang dibayar yang penting mah aing mah kulitna ceker buntut ping-ping bae dua goblok bener sia mah sokot bae ieu bae ku sia kabeh sia
siap tukang mencit. Lah iya jadi kesimpulan apa mun berbicara bayar itu jadi dibayar kecuali manehna sadar tadi. Namun bicara bayar aing mah daek mencit kan aya tukang mencit khusus mencit jagal kita kurang lantaran ai hiji beberedanan lah sapira hiji ku masyarakat ge ieu mah nu korbanna masyaallah di lembur eta datang ka 50 ku bau cak nu sombong aja eueuh aturan dinya 50 korban kabeh antilok aya paling ge hiji ku 2000-an tinggal sagede kieu dicorokan gitu dah nu susah ge bingung kumaha masakna leutik teuing tuh ya Allah santri mah gampang beres sakieu panjenengan mah dihijikeun teh santri mah babari aya sabaraha urangan ya 20 dihijikeun sanajan dicolokan dihijikeun beres dikakek-kekengkeun pan jadi loba maling horeng saware lah jagian anu Allah ieu santri boga dalil paling aduh ente jadi dia mah teman di Lampung tuh kuari anak mah wa waladul wajibayu bau anak korbanan wajib bahasana walad ay walad bagus keluar beda jeung hamlu ay hamul mah metengan di jero beuteung kene aya domba dikorbankeun ay hektea reuneuh sapi korban reuneuh reuneuhanana teu kudu dipencit pencit indungna kiresep barang diseser nya keluar aya anakan ternyata di jerona nah eta teh kudu dipencit deui kulub geus masalah masalah empuk ge cara tulangan tah kos kitu halal ulah hese-hese halal Masya Allah karim babari jasa teu kudu dipencit deui teu kudu kuari mah anakan anak mah geus di luar waladul wajibayu bahu anak korban anu wajib korbana Zaid korban sapi satahun kene mun ditanya jangan jang korban geus dinazarkeun ieu mah jang korban terus kunyana disisian dalam mata bahasa nyisian ditungtun beta di sisi galeng ngaranna nyisian nu matak ditungtun besi mapal katanduran nu mantak ditungtun tidak didele-dele ku nu bogana ge nu bogana dihareup bari nyekelan tambang sapina di tukang ditungtun maksudna supaya manehanana teh nyatuan sorangan mantak ditungtun abeh ulah mapal terus lempang barang nyileuk beak bah aduh tah aya nyisian lu tadi humah bapak ada luhur di sisi-sisi nadakan besok loba jukut-jukut budak kuari mah teh nyahoeun nyisian dah engke teh sabulan 2 bulan teu kanyahoan nu tatarina kuru jadi lintuh zian teh ngaranna nah urang ge bahasa urang ge ilmu kan ieu kosong kuari ieu disisian ngaranna ieu disisian saminggu sakali eta ngaranna keur nyisian tuh menang satahun teh alhamdulillah teu boga nana nyisianana mapal balulu bener siapa aduh ayolah teh ngaranna nyisian alhamdulillah barang satahun teh bener mun nyaritakeun wudu jadi bisa nyaritakeun salat jadi bisa nyaritakeun puasa jadi bisa eta berkat ngaji teu karasa ta per minggu lain cara santri cara santri mah ngaji teh ngaranna lain nyisian ngombong sama mun sapi teh mah tah
ngaranna dikombong ayo kena jebeg eta ngaranna kombong sama ari nyisian mah ditungtun lalaunan teu kanyawan kuru sabulan 2 bulan jadi lintuh teu kanyawan tah ieu ge urang ngaji saminggu euy barang satahun teh teu kanyawan bener bisa mun ngaji nyisiana di jero lamun di Tangkal Ambon mah wallahu alam tah mah awak bae nu lintuh tah mah cenah kiai masuk bisa bayi kanyawan gue Tangkal Ambon mah wauhna ge jeung tukang uduk kang sate tah ieu nyisian urang nyisian gerage ka Allah ge ulah loba-loba heuranan ai kiai mah nyaritakeun maca sholawat teh 444 sapeting atawa minimal 100 sapeting teh keur santen teh 44 mah keur satundut-tunduna dibaca bae eta mah kan geus beuki urang mah nyisian bae ba'da magrib 7 ba'da isya 7 geus sakitu penting lamun hudang ulah loba-loba 11 eta garana nyisian jadi lamun dahar mah 3 kali maca sholawat mah setik aya dahar gembul aya maca sholawat cemi ai kiai mah lain kiai mah ai babacaan gembul ai dahar leuwih gembul kitu beres oke pan aya bahasa kieu cenah ge hari anu tani mah neangan nepi rizieunana di sawah hari pedagang mah di pasar hari kantor mah di kantor hari kiai mah mentang mata ti peuting da eta teh bahasa sompral padahal mah teu neangan teu naon atuh ngan hikmah tidak mentang mata insyaallah lamun kiai mentang mata di jam 12 datang ke subuh insyaallah isuk-isukna tunduh be pokokna ya Allah ya Rabb atuh mah urang datang ka imah kiai jam sabaraha bae kiai teh keur hees bae datang ka dia isuk-isuk aya kiai na nuju kulem oh mun meureun peutingna tas wiridan mun pantes bae meureun gitu kan urang husnuzon ka kiai datang deh dari atas lohor nuju kulem deh jep can anggeus meureun tadi teh geus datang we penting teh kadinya jam 9 jam 10 Waalaikumsalam kiai aya nuju kulem isi kiai hira udang lah isi atuh kiai beuki hees tah moal boga kanyaho atuh beuki hees mah pan boga kanyaho teh ku babacaan ku wiridan loba kanyaho kadinya molor deui sakalina teu molor Waalaikumsalam kieu aya cenah tuh dilebet nuju ningali ieu final goblok kiai Masya Allah nuju ningali Liverpool cenah blodi kiai tolol geus lain Persita deui lain Masya Allah nyisian orang ibadah teh sholawat lalalaunan ke beki ke geus beki bah karak urang bari lempang bari diuk maca sholawat ulah dipaksakeun urang datang ka karaknya doang ganjaranana haju resep urang terus bae peuting teh sot nurutan kiai ya mal kebel ya asana kausada insan ya bener bah nang saminggu teh aduh berbawa diimpus kunaon mabok sholawat kan teu bagus ya lah ya isian di bahasa kolot baheula isian bo sapi atuh muning atuh naon kitu domba eta isian nah letik kuru jadi gede sarua ilmu ge ulah haju aya yang bisa bae terus urang ngaji lalaunan boh di mana bae di lembur urang ayo aya nu ngaji yuk urang diuk eta ngaranna keur nyisian diukna di sisi ngajina teu pati beuki di sisi ngaranna nyisian kebel-kebel ragag ka budak tah
isi ada tah kolot baheula eta di pasar Kemis mah baheula jaya Kiai Haji Mahali guru abang eja di kuburna ge dinya deukeut abah teh ya abah teh Kiai Haji Mahali baheula amanat mun paeh hayang jeung kiai cenah di kubur ti heula nyana paehna jeung kolot nah eta nyana mah baheula osok meuli kuda kuru tilok meuli nu lintuh jelema nu kuru bae meulina kuru ke di Parabah tuh eta leukeun kolot baheula aju tilok dikencengkeun lamun ditumpakan teh make sado atawa kahar mun dinu loba jelema dikencengkeun tuh jelema loba wow caw wow kencang awas tuh cak jelema gagah amat si kuda pohara jasa dah asal geus liwat ben loba jelema lalaunan deui karunyaeun dina mah ka kuda ulah kencang-kencang asal di pasar bae udah pasar tuh plak kencang jadi anu nawar mahal bae sebab gagah atuh dibeli na mahal ku batur teh masyaallah padahal cenah teu pati gede ye tapi gagah jasa ya nyahoan gagah da di mana eta keur aing kumpul di pasar teh unggal loba jelema gagahkeun dikencengkeun we geus kencengkeun da barang geus dibeli mah jak kitu-kitu bae terjadi eta taktik tukang kuda eta kos gitu nah iyalah isian supaya lintuh kurang ilmu ge sisian supaya lintuh ibadah ge ngisian supaya lintuh beda ge geus lintuh mah seger kuda lamun geus lintuh seger domba mun geus lintuh seger ngunding sapi sarua urang ge lintuh ilmu seger lintuh zikir seger rohani dan orang aya seger rohani mah ngadaengkeun ngaji betah eta ngaranna lintuh cager rohani urang teh ngeunaheun tapi lamun datang bae ka majelis saja bae neanganna ge tihang tihang ngeunaheun cager ieu geus siap-siap bae jana geus aduh aja langsung bae kitu nundutan kerek eta teh sarua jeung nyayomkeun kiai teh kos kitu geus kiai dadah kiai kiai kula-kula ge sabodo kiai ngocoprak los jadi eta jelema anu keur ngaji hees ngahina ka kiai semua ieu mah di dieu mentok ge di nu sejen tungtuna mah nundek-nundutan teh jadi bae ulah kaganggu sih hayu bae sih bila perlu make anggel habek warima waladul wajibah anak korban anu wajib bedana ari hamla maqobla intisol ari walad mah badal intisol artina ari metengan mah nu aya di jero kene can kaluar ti indungna ari ngaran walad mah geus kaluar ti indungna hukum beda ari can kaluar ti indungna mah pepencitanana dipencitna cukup dipencit indungna bae itu ge lamun teh hirup lamun set pencit ayo diseser ke urang keluar sasada ngaluncat ye atuh mah budak geus bangkotan pecit deui tetep teu meunang langsung haju digodog bae oh tetep kok mau geus aya huntuan mah ulah atuh orok soteh orok lamun memang sorana ea-eaan mun aya awewe ngalahirkeun anak barang borosot geus janggotan kumisan wah ieu mah asana anu kasasar meureun mah tah ieu mah walada kudu kumaha wa waladul wajibat yudbahu anak hewan kurban wajib
yuzbahu wajib dipenci. Ku aya bahasa wajibah kieu maksudna zaid nazar de korban sapi tak korban aya sapina berarti kan mayan ai hegrene ai prak datang ke bulan haji nyana tah sapi teh ngajuru bahasana ai ka sapi mah ngajuru lamun ka awewe ka jelema mah ngalahirkeun beda-beda bahasa teh ngalahirkeun tuh kan ai di urang mah beda ai ka sapi ngalahirkeun ai ka jelema ngajuru goblok beda bahasa hidun ka mana bok wari ke rumah sakit keur ngajuru cek jangan teh ai anak itu mah ai sapi mah keur ngalahirkeun tibalik bahasa tibalik Masya Allah udah urang mah tibalik we tai hayam bersihan tah cempal teh hayam geus aya sia dah dijering kotok dibalik eta teh kos kitu teh eta teh ari dagingna sopan kuduna daging hayam ai taina mah kuduna tai kotok itu urang mah lain taina hayam tai hayam ari ka dagingna daging kotok blon Masya Allah mantap lamun encan ka Cilongok jelema can jaho bahasa Cilongok malah lemes ya Allah orang ngadenge orang Cilongok murikak puluh ja lemes jasa tah iya bahasa ieu lah geus kumaha bae aya jelema nu bahasana bagus barang di deuleu beungeutna jore aya jelema bahasana core jasa barang di deuleu beungeutna geulis maning mana coba sia ayo tuh kan hei dek mana serem kadengena barang di deuleu geulis ditanya teh bade ka mana? Dia dulu ya petot. Aing mah maning nu tadi bae lah. Eta mah Sunda, tapi lamun Jawa urang ge rada teu pati resep aja. Aya jelema geulis geus urang ditanya, "Neng di mana?" "Itu kan takon baju." Wah, teu beres si urang krojo asa deui mah ya. Kan beda Jawa ada krojo mah tuh. Jawa itu makan gini Jogja, Solo, gitu. Ayun Sundi kan gini. Arab ini sih lah. Wes belum. Merana sih wes. Aduh, ini bahasa. Oh salah. Makin cerita bahasa. Ya. Zaid nazar sapi. Korban haju kuari rene barang itu ngajuru anakna ge wajib dipencit gitu maksudnya anakna ge wajib dipencit teteh beda aja korbanna sunah Zaid teu omong ka sapi di jero hate be dikorbankeun lah jadi korban rene bulan haji ngajuru indung nama dikorbankan itu masalah anak nama tak anakna tadi pencet masalah itu bedana kos gitu tak korban wajib mah anak mah wajib dipencet tapi lamun korban sudah terkudu anak nama kayak sugan 2 tahun deh jadi korban deh daripada dikorbankan kuari mending engka 2 tahun setahun ke setahun ke harap anakna mun korban wajib dipencet tapi lamun korban sudah terkudu dipencet sakitu permasalahan ke anak-anakna diatur-atur walau ngan bedana kaki Zaid menang ngadahar sakabeh anakna bedana ai indung nama eta makan teu meunang di dahar lantaran korban wajib ai anak nama tama meunang kunyana di dahar deu kabeh ku masalah bedana sakitu tebablu dikorbankeun nama kapan indungna peda aya anakna wajib dipencit ngan meunang di dahar kudu korbanna dikiaskeun kana surbu fadilil baniha
minum sesa cai susuna masalah ieu teh korban bikang ulah wewe nya beda tah lamun ka embe mah bikang kalalakina jalu ieu sapi ge sapi bikang mun lalakina jalu urang lain ieu sapi istrina atau awewena nu saha tuh nu Hindu nu boga mah bikang goblok ka jelemana nu boga bikang ai sapina awewe dibalik atuh kuduna ai sapi mah bikang mun kalalaki jaluna tuh jadi satrop bahasa teh ngeunaheun kadengena dah wari aya cai susuan pan eta teh geus dinazarkeun makan nu Gusti tapi eta cai susuna meunang diinum sanajan geus dinazarkeun ieu ge anakna teh dikiaskeun ka cai susu dina pada meunang di daharna tuh wala tadhiyatal raqiqin aya jelema statusna teh rokik teh budak belian jelema bisa dijual belikeun lir teh beda jeung hewan ayeuna rokik teh ieu adalah hasil daripada boyongan perang negara Islam orang muslim perang yang orang kafir menang boyong alat senjatana amunisina kabeh terbasuk jelemana mun lalaki disebut abid mun awewe disebut amat nah ieu teh bisa ditebus kabelah dituna mun teu ditebus etalah jadi rokik ieu mah kan dongeng mah teh diaji juga masalah mah. Da kitab lamun geus kos kieu teh kudu diaji. Hese ongkoh. Jeung masalahna teh rumit teh juga. Urang mah emang lah tuh ieu abid mah. Tuh ka. Ai eta mah tah baheula. Aya orang Indonesia jadi TKW di Arab zaman Sudomo. Kemudian turun dibalik-balikeun kan ka dieu sakecap-kecap da bae cak Sudomo cenah masalah sebab nganggapna kak TKW teh amat orang Arab nganggap kak TKW wanita-wanita kerja Indonesia nganggapna amat atuh orang Arabna bodoh orang dieuna odob itu amat-amat na bae atuh ngeunaheun mun kos kitu mah urang Cina digawe di urang ya amat ya mantap ya nya putih pan ieu mah amat ya teu bisa lain saamat-amatna boyongan perang nah Zaid statusna rokik wari ende korban lata biasa teu meunang korban sebab naon sebab boro-boro korban kan korban mah kudu milik sorangan boro-boro korban dirina ge milik sayidna aya nu boga jadi lamun kuli hasilna jang sayidna mun tani hasilna jang sayidna awakna ge mun dijual ku sayidna bisa atuh da korban kumaha gableg naon nya aja teh gablegna naon mantak lata diata kumaha lamun ieu Zaid seorang abid teh digawe hai digawe meureun nyana susap sesep hasil gawena saware sok dipikeun ka Sayyidah sawarehna mah kunyana sok disumputkeun nini baheula mah nyumputkeun duit dina susu kutangna teh atas sampai ka dieu nah nu mantak incuna sok nyalesep ka dieu set aja dicekelan ku nini sing kebal cu cenah dieu tah nini baheula mah nenden duitnya di susu aya deui nu lain di susu di dieu ditiung tiungna sok digubet sok di dieu tah eta kolot baheula beuh kuari mah lain make tas kuari mah geus lain awewe deui cowok ge make
make tas. Ya Allah, ai awewe mah pantes di jerona kan aya wedak, gincu, sisir, kaca, pantes. Ai lalaki naon atuh di jerona coba ayo. Jaduit tilok mawapan urang mah. Atuh naon eta tas dibawa di jero eta? Ya Allah. Jamu kusnya dibawa. Dah la tahdiyata lirokikin. Temenang korban karoki kumaha lamun sayedang ngizinan ngana bebeja ka sayidna kumaha Pak Umar ya saya mau korban silakan ayo korban mah korban lah nyana meuli domba dipecit kumaha eta fa in azina sayyiduhum mun Umar sebagai sayyidna nizilan karena korban Zaid sebagai roki waqa'at lahu korbanna jadina engke jang sayyidna jadi lain jadi Zaid Umar Masya Allah karim roki teh abid anu statusna kulli mutlak aya deui ngaranna abid mukatab eta abid anu dimerdekakeun dengan cara bayar cicilan cek Umar jadi ka dieu sia kuaing dimerdekakeun tapi dengan syarat bayar sabulan 1 juta selama setahun berarti lamun setahun 12 bulan 12 juta tok siapa sidik digawe hegae tangan bayar sia ka aing karena abid tersebut abid mukatab abid itu dimerdekakan dengan bayar cicilan lamun geus sawareh kabayar teu sawareh diencan ngaranna abid mubaad geus dibayar sawareh nama encan ujang ngaji kos kitunya ogo diurang tapi ayat catatanna ieu teh can anggeus ketika negara urang perang jeung Amerika aju menang urang ieu mecak dongeng jadi kiraeun menang urang jeung Amerika tapi urang gagah misalna ieu urang perang jeung Amerika gagah di medan laga kan aya medan nah kuari mah perang teh Medan kuari mah disebutna perang kota di lemburna di nagarana masing-masing aya baheula lain perang teh aya Medan Uhud Badar Hunain aya Medan di urang mah Medan main serang bae teh jadi ngaranna di urang mah lain perang eta teh ngaranna menjajah cara Belanda ngajajah Indonesia di urang teh dibuat perang di negara urang memang dijajah urang mah teu kebel kan 3 abad doang lumayan eta aya danles segala rupa aya jalan rodi kerja rodi dari Anyar Penarukan dan lain sebagainya eta teh aya jalan kereta api Rangkas Bitung sampai Jakarta Jakarta sampai ke Yogyakarta eta teh hasil Belanda tah di dieu tah naon ngaranna tah pintu air 12 eta teh hasil Belanda di Bodem ge hese teh buatan Belanda gara-gara hebatnya orang Belanda mah pembangunan make endog nya mah make endog beubereumna ai puputihna di dahar beubereumna pake gaduh urang mah kuari pan lain make endog ge semena ge di dahar dibalik jadi kuari mah urang mah insinyurna teh ya baheula mah endog dipake ngaduk ai kuari mah semen di dahar ku insinyurna bareng jeung nu diluhureun insinyur ulah ngomong sia lah tah ya cuman tah acak-acakan jalan tol kakarek 2 bulan geus barolong deui mau jalan desa mah geus barolong deui sebab ngabangunna bari disegetan kunu maksudna eta tah lah yang ngadahar tahanan nya cenah tapi aing mah nyaho henteu naon henteu ngan cenah garada nyaho bae setik lu badak ngeunaheun jadi bupati eta pelebah kos kitu nyegetan barang atah baheula tah mah baheula keur zaman kolot-kolot urang kuali mah parah lamun urang boga bupati tasawuf ngeunaheun urang nya
Lamun urang boga bupati tasawuf, masya Allah. Wahara. Mantap ulama ngadenge bupati osok puasa Senin Kemis. Sugan resep henteu. Diri kurang mah teresep. Lamun aya bupati di bejaan, cenah puasana ge kiai nyiduh kurang. Teresep aing ngos kitu mah. Oh, pagawean lain pagawean bupati mun kadege teu korupsi kara. Ngabangun jalan sekolahan eta kara. Aing ngadenge haju puasa Senin Kemis korupsi terus menjang naon hartina puasa. Pikir kotak siata. Eta keur lalagaanna we budak aing resep bae kana puasana. Komo punya puasa nya ngaji nya teu korupsi. Ngan lamun nya juga getol puasa tapi korupsi terus mendingan diciduhan teh mah kitu. Mun anakna dina. Lamun urang mah penyiduhan urang dirantai. Tuh beda. Jadi lamun laporan ka kula mah kula sembarangan. Tuh kiai cenah ieu mah hebat jasa naonna puasana masyaallah. Baheula keur zaman presiden nu ayeuna kan aya nu laporan ka kula. Salat duhanya kiai dulur kula nu di luhur kan kula boga dulur di luhur. Di mana di Punslot. Sia mah teh nya aing boga dulur di Punslot. Lalu ngomong, kiai duhanya luar biasa. Kula kieu we, aing mah teu nanyakeun salat duhana, jang naon hartina duha, rakyat teh diurus. Jang naon hartina salat duha teh mah urusan pribadina tapi nyana sebagai presiden ye. Tak ieu keur carita baheula keur meme jadi presiden supaya kula milih nyana laporanana salat duhana getol. Teu didengekeun ku aing asup ka dieu kaluar teh dieu. Teu eueuh geus kitu aing mah. Penting mah pembangunanana nya mah urusanana bahkan aya nu ka Mekah na doraka nya ketika urusanana urgen aju nya berangkat bae ka tanah suci doraka. Ye, itu doraka lain urusan rakyat ka jenting teu ka Mekah tapi rakyat makmur. Ye, eta karek daripada pake ka Mekah mendingan dipake ngurusan janda. Ye, do. Ya didoakeun ku janda.